ngopi teh? Beragelas. Sagelas be teh ulah loba-loba. Honggas dia mana duit teh heula. Cenah sok mantes ngopi langsung malabur teu bayar. Uang warung pasieunang. Geura. Makasih ya. Ya teh, tah. Ulah keblok-belnya. Mang, bejuan ciki yeuh. Atuh meuli si hayang mah. Menta ge duitna. Naon minta duit ka aing sia? Ada yang lain si Benjo. Pan urang mah geus kieu Mang kieu ye. Kos cucu jeung Aki. Mah edan. Urang Mang minta 2.000 be, jeung meuli ciki yeuh. Enggak, ngopi baik gedeung tangguhan. Nah, si hayang ciki segala. Please Mang, please Cikina geus ngalele bae pogo. Pan Mang dina jelema paling bager, paling ganteng sakebun binatang. Eta sia. Ku aing. Hampura Mang, salah ngomong. Maksudna paling ganteng sakolong langit. Nah, lamun gitu mah benar. Ya, kopina. Oke. Atur nuhun. Mang, please. Mang, please. Sia mah acan ditulutkeun be. Ngerenyeng be. Aing. Tah. Nah, karak maresep ya ke Mang Didin. Lo hayang si kopina. Semua akan ciki bae nya. Kita, meuli ciki tah. Nah nih undian uang tunai 50 juta. Sebenarnya undian Jo. Coba. Nah, sih Mang. Atuh coba dia keun paneta boga aing meureun Benjo. Boga benjo ieu Mang. Boga sia kumaha? Paneta duitna meunang ti aing. Orang benjo minta duit ke Mang Didin terus dibere. Nah, tuh benjo dibelikin kana ciki. Atuh boga benjo lah, kumaha sih? Bodo amat boga aing pokona mah. Naon sih Mang? Keun. Tah ciki na beta. Aya tana. Mang. Hai bikang tuh sateranjang. Mana dia mana? Nah. Boleh Benjo. Aduh, kopi aing dihop can beak. Minum lah. Aduh, kurang ajar si Benjo. Pupurna dibawa kabur deui. Nah, aing boga ide ya. Aing kudu kerja sama ya jeung si Latif si Subek. Kumaha carana eta kupon di leungeun si Benjo kudu jatuh ka leungeun aing. 5 juta 50 juta coy, 50 juta. Kan lumayan jeung ngalamar neng Mumu. Bari nanggap topeng. Beuh, padawa. Nanggap topeng Untung si kolot teu nuturkeun. Waduh, 50 juta. Keren bener teh. Kawin dia. Kernaon sih, Jo? Teu keren naon ketik? Halah, terus eta nyekel naon anu disebutkeun ka tukang. Ngahu. Teu nyekel naon kok. Bohong jasa di, teu nyekel naon sih leungna dikapinggirkeun bae. Oh, Ja. Coba nempo Jo. Pelit amat sih ka kami. Teu nyekel naon kok. Bener be benjo mah teu bohong. Awas ya nya, lamun bohong jebur sia kurapan. Oh, bener. Embung, karek cager kurap dina kanjut. Pira aku nu aya di dina jubur benjo. Mangkana jujur ge, coba kami hang nempo, sia nyebutkeun naon eta? Ku kepo ge saria mah Geura, penasaran pugu kami. Oke. Benjo menang undian guys dina ciki, uang tunai 50 juta. Ih, ho Ja. Coba Jo. Ese, ulah nyerkel. Pelit sih. Sabade. Jo, di Jo. Ih, Wow. coba Jo. Yo, hop ta. Hop, cekel ta, hop, cekel. Jorok sih, dia supun kesempak, Pak. Bodoh hop ta, geura cukot. Paling ge belut aing nu kacekel. Kedeung kentik ke urang, terus rojok-rojok ku kayu supaya keluar ke pona. Oh, bener. Buladak dek naon sia? Tolong. Eneng benjo, pajama dikukumahakeun naon. Buladak, tolong. Weh, budak. Ganing. Aduh, bener naon sia? Mumu, esen dek kumahakeun si benjo sia. Pong. Tolongan aing, Pong. Aing dek diperkocot. Maksudna dek diperkosa ku si Tiga. Hah? Lu bener sih, Melop? Bohong, Pong, fitnah. Lu bener sih, Benjo? Bener dek, Pong. Bukrina, si tadi nek prosok kencalan aing, Waduh, gawat amat si Tika. Bohong, Pong, gua percaya.
Lain gitu aing siang stok mah. Hayu aing siap kok diprokes usia sampai subuh ge. Dih, bating torek amit-amit. Tong, kami mana cokot kupon undian di jero celana si Benjo, lendek merkosa si Benjo. Kupon undian. Oh, si Benjo menang kupon undian 50 juta dina Ciki. Lu bener. Heeh, bener. Eta sia, berarti nah Benjo nggak bohong dong. Ngomongna kusian diperkosa cenah. Sia, aku percaya bae. Geus hayu mending susulan si Benjo. Ayo ge, sugan si Benjo menang mau berangkat bagian. Bener-bener, ayolah. Saya susulan gini. Gratis saran kutu natip. Ih, ngelunjak amat sia. Buk sia bala amat sih subek. Geus babala kotor. Cilo keramas gitu sia. Keramas bae kutip. Piraku keramas si kotor kieu bukna. Ih, Teu nyaho aing ge man arateul ieu buka aing. emang sia keramas teh make sampo naon gitu subek. Sabun colek. Eta sia. Sabun colek mah peranti nyeusehan subek, nyeusehan baju, lain peranti keramas. Ih, Kumaha ge tip aing teu kebeuli sampo mah. Ih, asal ngabuda be ngebuka aing. Ih. pantesan be ieu buk pabulit kieu, horeng keramas na ge make sabun colek. Geus geraan ih saran kutuna ieu. Goeng lah. Ih, Woi, sama. Dak. Ya, magi si Benjo ento. Entah aja, Mang. Waduh, kemana eta budaknya? Aya naon kitu Mang nangan si Benjo? Nggak sudah loba omong. Aing buka bisnis ya, urang kerja sama. Dia ge. Bisnis naon sih, Mang? Dia ge. Nah, di dia yuk nu pas mah. Rehe usaha. 50 juta. Itu tuh si Benjo. Woi, Jo. Waduh. Ayo, gue. Ayo. Kaburlah. Mana Benjo sih ya? Jo, mana kupon undian nak? Nyaho, coba mana bagi-bagi atuh. Woi. Nyaho, bohong bae sih Benjo. Geus geuledah bae pong, paling sumputkeun deui dina sempakna. Tegan ya tiga. Pong, sih kalau sih. Tegan. Gerak. Tegan sih, Pong mulai. Pongi. Aisyah kudu ngajerit. Luhurkeun deui celana si Benjo na tah. Oh, ya. Aurek Benjo tercemar bela. Benjo. Dasar untuk sohat. Woi, Benjo kemana sih Benjo? Kok mabur sih? Atuh sia jeung teh geran tuh mentok mabur manehna. Tapi geus beunang can kupon undian na. Uja diteun dina naon berarti kupona. Ih, kumaha meureun? Geus hayu tangan deui tangan. Saya Oh, tamang. Oh, Bek. Pokoknya kusia si Benjo beunangkeun tah. Lamun kupona beunang ku aing, kese ku aing duaan tah dibere duit cepeh hewang. Tuh, duit aing loba tuh. Asik, mantep ya. Tuh, Mang, si Benjo tuh. Woi, Jo. Waduh. Yo, ka dieu sia. Woi. Udah, ayo sih. Ayo sih. ih, Latif. Mau ampun sengaja mau. Sengaja mah. Sengaja sia, Mang. Kabur tuh. Ayo. Pong, sia kunaon dek budak si Benjo deh. Hayang kupon undian 50 juta mah. Emang saya nyaho. Atuh nyaho lah. Udah. Nah, cepet amat tadi si Benjonya. Nyaho. Pan gede awak kayak ih, nyaho. Tapi cepet lompatannya. Nah. Di mana na Benjo? Ih, kok sarianya ho sih Benjo di dieu. Eta mah boga Benjo, Mang. Nah, sia buka sia. Sia melicikin lagi, makan duit aing. Ngetip jalan si Benjo na. Bek, jangan tarik itu Bek. Oke, Mang, oke. Ulah Mang. Lebok sih tah Benjo. Cang-cang Bek, tip. Udin, kami kabagian ho. Nah, sia, ibu boga aing pong, si mul hayang. Ih, Mang Didin pelit. Nyaho, bagi-bagi atuh. Oh, Mang Didin, bagi-bagilah. Mumuge hayang goreng. Hayang lah kena duit mah. Anggus Mang. tenang. Mana jatah kami mana? Oh, Mang, mana, Mang?
Abang ingat baik. Cicing. Ya, Bek. Ngumpul Oke. aja. Ya, mau, jeung mumu. Mang, kok cepet doang sih? Asik. Aing teu kebagian si Maulah. Mang, kok cepet doang? Geus gampang jeung neng mumu mah. Kayak lamun geus cair yo nya. Neng mumu hayang nanaon ge dibelikeun ku Adidin mah. Oke? Benernya? Oh, tenang, Be. Atuh. Oke. Ku aing digosok heula nya. Siap, Mang. Oke. Silakan. Ayo duit recehna. Hidup receh koin. Tah kok tompel sia koin. Kok coba lagi sih? Kumaha teh, Mang? Deui Mang sugan berubah. Coba lagi. Terbatip. Ih, kumaha? Woi, Benjo. Kumaha sih? Coba lagi. Atuh teh nyaho, Mang? Aing, pacar aing gak bener gitu. Nek menang duit 50 juta. Woi, dak, sini ke mana? Duit aing bukan dia. Salah. Ngao, del utama. Masa mah gitu, ha? Aing. Jo, kumaha sih ya? Aing. Pokoknya mah tengah arti aing mah Jo, gantian ku sia duit aing, geus rugi gede aing yo. Mung menyetirang ganti. Mung kumaha sia gara-gara sia aing yo geus rugi gede. Bodoh Mang Didin teh, kupon pasti gencan geus haliwu bae mere duit ka budak lebok. Atuh sia nanaon ge. Nyakeun ka urang. Geus Mang buka geula ieu pinjol. Sayang aing tah muka geuna ge tah hakan ku sia tah. Kupon hakan ku sia geus rugi gede aing. Oh, mau tah si Benjo hakan. Aduh banyak kumaha Bang. Bang, buka geula. Bang, bedakan gue yang kamar mama ini tampilan dia kong. Awas gue Bang, bedakan yang mah. Bang, ayo Bang. Bukakan Bang. Bang Dede galak,